Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aduy. Urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana di channel YouTube Mang Aduy nya. Muhun kumaha kabarna di dinten ieu nu aya di Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Bandung, Ciwidey. Muhun ka orang Purwakarta cenah, ka orang Sumedang, Sukabumi, atuh teu hilap ka orang Tegal, Jawa Tengah sebenarnya mangga atuh wilujeng siang wilujeng ngadangukeun wae di channel YouTube Mang Aduy. Muhun atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri cenanya anu keur mengejar cita-cita demi impian keluarganya. Muhun demi keluarga cenah jauh-jauh ke luar negeri nya, anu aya di Arab Saudi, Dubai, Riyadh, Hong Kong, Belanda, Korea sebenarnya nuka orang di Malaysia atau mudah-mudahan carita cita mantan teh sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, cariyos si Utai di dinten kamari teh dugi ka si Utai ke ngalawanan kiriman teluh sebenarnya. Teluh anu ngilakakeun si Utai di Ki Aceng. Kumaha tuh jojor carios selanjutnya kaum dangu sadayana, mangga atuh supados teh nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios si Utai. Sok yuk. Teh, kumaha teh? Teu kumaha Mang. Kieu we cenah. Eta cahaya teh langsung mani cepet gitunya baliknya teh. Heeh Mang, lah kan bae Mang da kuring mah teu niat tilaka ka manehna teh. Eta mah manehna ngirimkeun ka kuring. Nya kuring mah niat teh ngabalikeun we ka nu nyieunna, anu bogana kitu nya. Ayo atuh Mang, uang ka jero deui atuh ayeuna mah. Ayo atuh teh. Atuh kaum dangu sadayana, si Utai Mang Iding Bahencon sareng Nyi Romrah teh langsung ka jero imah di Mang Iding. Tuh tekung sendiri lah mainna teh geus dariuk deui di imahna Mang Iding teh. Tai, kumaha tai? Tadi tehnya ibu maneh alina teh mani kitunya, mani sieun. Ulah sieun Bu, eta mah dah moal naon, ayeuna mah geus balik deui ka ditu. Atuh tai, kumahanya lamun ke ka dieu deui. Urang mun ka dieu deui mah moal keun we aya Utai ieu Bu lah. Keun tuh aya Bancon geun tiasa cenah. Utai maneh mah biasa wae ngomong teh. Kuring mah teu wani-wani acan kana ditu teh. Wohong ketang teh. Bancon geun pisaan teh kituana teh. Manehna mah teu ieu we cenah tadi teh. Ke cenah lamun si Utai teu bisa cenah. Ke cenah rek ku Abah cenah. Kitu teh tadi tah ngomong teh. Ka Mang teh. Atuh ke mah mun aya di ku Bancon we nya cenah di sanghareuparana. Wah, gitu tuh teh. Abah mah teu bisa kikituan teh. Wah, si Mang Iding mah ai heureui teh sok ka leuweuhan. Tah, tai kumaha atuh ieu teh nya anu tadi dicaritakeun teh eta tentang juragan Rum tah. Ameh cepet beres we tai masalahna ieu teh kumaha. Teu bingung Abah mah. Masalahnya teh ieu tai non teh aheng lah. Abah gen teu bisa muka ditu teh. Tapi Abah mah yakin Utai teh bisa nyang harupanana teh. Wah, insyaallah mah itu bah. Kewe ayeuna urang tanyakeun heula ka juragan kumahanya. Atuh eta Nyi Romrah mendingan
mani cicing wae na repeh wae. Ih, autai sanes repeh wae abi mah. Abi mah da ngaran gini ieu jadi ngomong teh ngomong naonnya baringung. Eta we si ambu we lah anu ngomong mah gitu. Oh, atuh terserah air gitu mah. Ari juragan teh kumaha juragan? Sok atuh jelaskeun deui. Oh, kieu tai. Ibu mahnya pan geus ngobrol jeung si bapakna gen si abahna. Tapi si abahna mah erek ka dieu teh. Eraeun tai, erek terus terangna teh. Wah, era kunaon atuh. Juragan maknya kau tai era da utai mah perasaan eueuh di bikin ka era ti utai mah. Ih, lain kitu tai. Lain masalah era teh era kadinyana. Muka hiji meureun baheula teh si abahna teh pernah nyieunkeun nyusahkeun maneh. Terus anu kaduana mahena mah era erek jujur teh geuningan erek minta tulung ka maneh teh. Oh, aya masalah eta mah Bu. Abi kan nyuhunkeun eta teh. Atuh gara-gara eta abi bisa masantren geuningan di Mama Kiai Haji Ajengan Abdul Qadir teh. Tapi lamun masalah eta mah luka kumaha Bu? Abi teh buah-buah ayeuna abi sok musup keneh meureunnya di walungan. Tai bener nanaon gen cenah geus aya titis tulis nanya tai. Tah kitu. Ayeuna mah kieu we Bu. Ari Ibu hoyong kitu teh pastilah eta kakayaan teh ti mana mimitina kumaha mimitina bisa aya perjanjian kitu jeung siluman teh. Kieu tai ieu nama mimitina mah da kuring mah duaan jeung si abahna teh da teu niat erek kitu teh. Keur kuring teh keur ulin ningali sawah anu di sisieun walungan. Da baheula mah sawah kuring teh ngan kudu hiji-hijina di walungan eta teh. Keur kitu teh si abah teh ngagereneng nah bari ngomong ketang lain ngagereneng. Ku ibu teh di dengekeun we da cenah kos anu gelo lah ngomongna teh. Pertama nama ibu teh ngadengekeun omongan si abah teh. Emang ngomongna kumaha gitu Bu? Kieu tai keur kuring duaan di sawah sisi walungan teh si abah teh ngomong cenah. Wah cenah waasnya lamun ieu sawah di sisi walungan ku urang bisa benang kabeh cenahnya. Lamun aya nu bisa kitu mah ek disembah we ku urang. Tah kitu tai. Tekung lila tai. Ibu jeung si abah teh ngadak-ngadak eta teh tinggallian teh jadi poe kos peuting we tai. Da ibu gen kadinya jam baraha lah paling jam salapanan jam 10 lah paling gini. Eta mah kos peuting we tai. Ibu teh kebog gue kaget ningali kitu teh. Tekung lila aya suara tai ningal gerem. Ibu gen ngerempot langsung entangan kasih abahna teh cek si abahna teh gen. Si abahna gen jujur sieun cenah eta teh. Pas ngadenge kitu langsung si anu suarana anu aya cirimna teh lilana teh ngacirim tai. Eta mah ibu ningalina nu sieun tai. Eta mah manik jongkung gede hidung kitu tai. Tah pas kitu teh buka naon ngobrol jeung si abah. Da si abah ngobrol we lah. Tapi ibu mah da kumahanya teu ieu teh boro-boro ngadenge ngobrol eta. Hawana teh sieun we tai. Kitu atuh kaum dangu sadayana caritana Juragan Rum kasih utai teh. Pas keur uplek ngobrol gitu di luaran teh seor ya tuh suara angin teh mani gede
Atuh Mang Iding gen kaum dangu sadayana kaget manehna teh langsung wae nanya ka si Utai. Tai, eta naon tai? Dah, giliran di luar, loba angin meniki tuh eta meuni gede pisan. Wah Mang, bawa-bawa anu tadi teh ngirimkeun deui Mang. Kayak Mang antosan di dieu nya. Gitu jawaban si Utai teh atuh. Si Utai gen terlale da kaum dangu sadayana manehna teh wae laju keluar mukakeun lawang panto. Relek atuh lawang panto teh muka kebeug atuh si Utai teh di kajauhan teh kadenge suara angin nu seah pisan. Atuh Mang Iding mancon juragan rum jeung Nyi Romrah atuh malilu manehna teh ka hareup ka lawang panto di mana Mang Iding. Atuh si Utai teh langsung wae manehna teh keluar. Terus kitu manehna teh ninggalkeun buruan imahna Mang Iding. Pas geus kitu si Utai teh langsung wae manehna teh mapatkeun aji pamakena. Pas ditingali ku manehna teh kebeug we. Geuningan eta suara anu seah angin teh nyaeta loba makhluk nu keur kakalayangan. Wah, geuningan ieu mah loba makhluk anu araneh di bae. Aduh, rek naon deui nya? Kitu kereuntesan teh si Utai teh. Tuh si Utai kan langsung sanggeus ningali kitu manehna teh ngagunakeun eta sarungna kumaha teh langsung dibuka. Atuh kumaha teh ditelepan eta sarungna teh ditilepkeun panjang. Tukung silah kaum dangu sadayana eta angin teh makin ngadeuketan ka si Utai teh. Atuh awak si Utai gen langsung diserbu ku angin gede eta. Tapi aneh kaum dangu sadayana awak si Utai teh kos dipaku dina taneuh. Teu rongret manehna teh. Teu kabawa ku angin. Kanu ningalikeun kos Mang Iding bancon juragan rum manehna teh kaget hook sieun si Utai kumaha onam. Atuh si Utai gen manehna teh langsung meureumkeun pandona bari nyacapkeun jampe pamakena. Geus kitu teh si Utai langsung muterkeun sarungna ku leungeun ka tuhuna bari capkeun bismillahirrahmanirrahim. Atuh kaum dangu sadayana anehna teh angin anu ngaieu awakna teh langsung buyar bae. Tapi kaum dangu sadayana si Utai teh rikat ku sabab aya kalong nu nyamber ka sirahna si Utai. Plos atuh si Utai teh ngelok. Ngeplos eta serangan kalong teh langsung melewat deui. Atuh keplos deui eta kalong teh mani loba kaum dangu sadayana. Kaum dangu sadayana eta kalong nu loba teh deui teh mani ngumpul, mani seah suarana teh. Nyabetan karena awakna si Utai rikat ari manehna teh nepakan kalong eta ku sarungna. Siut jelpet atuh si Utai teh ngababetan eta kalong. Leila eta kalong teh bedug we jadi sagumpalan hasil cerengelek we aya makhluk gede jangkung hideung. Kutikun mana itu bisa diapakan teh manusia. Aneh geus wani sia urusan jeung dunungan kaula. Dipodaran siap wae manusia. Kitu atuh omongan eta makhluk hideung. Ari si Utai manehna teh ngajawab kaum dangu sadayana.
geningan anjeun teh saha atuh perasaan da kuring mah teu boga urusan jeung anjeun. Kitu jawabana si Utai teh. Manusia ayo nama aing di podaran sia teh. Gitu atuh omonganana eta makhluk hideung teh. Atuh makhluk hideung yang langsung wae manehna teh langsung nyabetkeun leungeun katuhuna nu gede nimpah ka sirahna si Utai. Siut jelebet atuh si Utai teh kakeunaan sirahna teh ku leungeun gedena eta makhluk hideung. Kalaya gebut atuh si Utai teh ngagebut. Atuh ningali kitu ningali si Utai ngagebut kana tana eta makhluk gede teh mani bunga kacida seuri mani nyakaka. Kuning sok itu maneh teh kabisa teh manusia modar siang ayeuna mah. Atuh kaum dangu sadayana ningali kitu teh eta makhluk gede teh nyamperkeun ka awakna si Utai nu maksudna eta makhluk gede teh rek ngajejeg awakna si Utai. Ningali kitu si Utai teh rikat manehna teh mapatkeun jampe pamakena. Siu atuh sukuna anu makhluk gede eta teh langsung ngajujug ka awakna si Utai. Si Utai rikat manehna teh langsung nakis eta cicekan makhluk hideung gede eta teh. Tapi aneh kaum dangu sadayana pas sukuna makhluk gede eta ngajek si Utai, aneh eta makhluk gede teh ngajerit mani nukos kanyanyerian. Gitu atuh jeritanana eta makhluk gede teh. Atuh prisat we makhluk gede teh langsung perincat kos anu pupus we atuh pruluk we eta makhluk gede teh berubah jadi sanjatana anu tadi dikirimkeun ku Ki Aceng. Pruluk we eta teh murag kabeh kana tanah. Ningali kitu si Utai teh langsung nangtung bari mulungan eta senjata aya paku emas, paku kuningan, batu ali jeung sagalana. Si Utai teh dikumpulkeun eta barang-barang teh jadi hiji. Geus kitu si Utai teh langsung wae meremkeun panonna terus mapaskeun aji pamakena. Geus kitu panonna teh dibukakeun. Pas panonna geus dibukakeun langsung manehna teh niup eta sakumpulan senjata anu dikirim ku Ki Aceh. Sus we Ki Utai teh langsung niupkeun eta senjata. Tapi aneh kaum dangu sadayana eta senjatana teh kabehanana jadi huruf kos nu diduruk useun. Seos we suarana teh mani nyeot. Tapi pas suarana ke suara seuneu keur ngabebelah teh eta dina ting duka di mana tuka di mana eta suara teh loba suara anu ararane.
Kitu atuh kaum dangu sadayana eta suara teh kos anu kanyanyerian. Blesat atuh kaum dangu sadayana eta pakakasna Ki Aceng teh langsung ngabersat mani harurung ayeuna mah kos anu useuneun blesat ninggalkeun tempat eta. Cik sia kaditu uring mah teu wauh jeung kana itu. Kitu omongan si Utai teh. Atuh eta pakakas teh kabehanana teh ngablesat ka Jumantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Geningan ya Allah masih nang tayungan ka diri abi. Kitu ucap syukurna si Utai teh. Tuh geus kitu mah si Utai teh langsung wae manehna teh lumpang nu maksudna rek ka imahna Mang Iding. Geus di hareupeun rumah Mang Iding, si Utai teh langsung wae dibeyeng eta ku Mang Iding jeung Bancon teh. Manehna langsung wae dibawa asup ka jero imah. Oh, tai, duna naon tai? Alhamdulillah bah, tenan naon lah. Eta tadi teh meni sieun kitu nya tai. Naon atuh eta teh mani jelek-kelek teh jadi makhluk hideung nu teu puguh bentukna kitu geuningannya. Duka Mang, duka naon Utai gen teu ngarti lah kan begitu. Utai gen karek ningali nu kitu teh. Kitu atuh jawabanna si Utai teh. Atuh kaum dangu sadayana meskitu mah anu lobaan teh langsung ngariung deui ngobrol deui teu karasa waktu teh geus tengah peuting eta juragan rum gen mani teu karasa waktu geus nyampe tengah peuting. Geus tengah peuting kaum dangu sadayana si Utai teh laju wae ngajak ka juragan rum teh atuh kabehanana gen nyaluyuan eta maksudna si Utai teh. Bu juragan, yuk atuh ayeuna urang sakalian lah urang rengsekeun masalahna teh masalah juragan jeung eta makhluk teh. Emang tai emang teu naon geus penting kieu. Ya tenan naon atuh juragan, yuk lah semakin cepet semakin halus. Oh hayu atuh tai, hari ibu mah rek ieu wae lah nurut ka omongan Utai. Hayu atuh Bah Bancon Mang Iding, yuk baturan Utai nya ka bumina eta juragan. Oh, ayo atuh tai, abah ngilu lah kitu mah. Lah yuk tai. Manggen ngilu. Hayu atuh hayang nyaho kumaha eta na teh, da cenah mah aheng kitu geuningannya. Heeh Mang. Atuh kaum dangu sadayana si Utai Bancon Mang Iding sareng juragan rum teh langsung berangkat wae ka imahna juragan rum. Jaga tu urang tunda heula kaum dangu sadayana si Utai Bancon Mang Iding jeung juragan rum katambahan Nyi Romrah jeung Bi Neng Enok teh nu keur leumpang ka imahna juragan rum. Ayeuna urang nyaritakeun laki Aceng nu aya di guha di Gunung Brekbek. Mah, kemudian mani panas kieu geunannya. Ma, mani panas kieu geuningan. Hawa teh henteu kos tadi mah biasa wae, ayeuna mani panas kieu geuningan. Nya, Bonim, kok jadi kieu? Magen mani bayung yang kieu geuningan hawana teh mani panas. Oh, ma, eta si bapak si bapak kunaon ma.
teh kos nuker ieu teh mani burial buncelik keunian diuk teh. Kami gen teu ngartina naon Bonim. Buka kunaon eta kol eta teh bapa maneh teh nya. Atuh kaum dangu sadayana tukung seui lapas keur ngobrol kitu teh. Di luareun guha teh anu melesat nu muruk ka jero guha. Siut melesat. Cahaya eta teh nuju ka Ki Aceng. Gebres atuh. Eta cahaya teh nembragana awakna Ki Aceng. Ki Aceng aya nu nembraga mah teh ngajerit. Plus we hata jeritan Ki Aceng teh langsung dibarungan ku Ki Aceng nu langsung ngulahe. Ningali kitu kaum dangu sadayana si Bonim teh kaget langsung wae nyampeurkeun ka bapana. Pas maehna keur nyampeurkeun ka bapana, blesat atuh di luareun guha teh aya cahaya deui. Siut. Bres we. Eta cahaya teh nubruk awakna si Bonim. Kulea cumpalik atau si Bonim teh langsung ngagudrupruk bari manehna gen sarua ngajerit anu kos kanyanyarian. Ampun. Plus we atuh si Bonim gen sarua kos bapana. Eta suara teh langsung wae ngeplus kos anu kapaehan itu. Atuh ningali kitu ningali anakna jeung bapak salakina teh bienoh teh langsung wae manehna teh manih marmir ningali eta keluargana teh manehna teh langsung wae hudang oge nu maksudna rek ka nyampeurkeun awakna Ki Aceng jeung si Bonim. Eta kunaon maneh kitu geuningan. Aduh. Beretak atuh nyikenoh teh lumpang maksudna erek nyampeurkeun awakna Ki Aceng jeung si Bonim, tapi kaum dangu sadayana kos tadi deui di luareun guha teh langsung aya nu ngeblesat gebres atuh eta cahaya teh ngagubres kana tonggongna pikeun. Aduh. Terus atuh bikin nongin sarua jeung Ki Aceng si Bonim maena teh ngeplos ngalepaskeun nyawa. Tekung selila aya cahaya gede langsung wae eta cahaya teh numbrag kana eta guha. Krudug atuh guha teh langsung ambruk kaum dangu sadayana rata jeung taneuh. Bangkieung atuh di sekitaran tempat eta teh ngabangkieung. Eta tempat teh pos anu di oyakeun kulini. Kitu kaum dangu sadayana caritana Ki Aceng si Bonim jeung Bienoh teh. Ayeuna urang nyaritakeun si Utai anu geus nepi ka imahna Juragan Fuad. Maena teh terus wae dititah asup ku Juragan Rum teh. Atuh geus asup kitu mah Juragan Rum teh langsung wae ka jero kamar. Nu maksudna erek manggihan ka nu jadi salakina nyaeta Juragan Fuad. Tapi kaum dangu sadayana waloleh Juragan Fuad teh di imahna mah eueuh. Atuh bi Rum teh Juragan Rum teh bingungeun. Eta salakina teh teuing ka mana. Ari si Utai kaum dangu sadayana maehna teh keur diuk dina di jero imah teh laju ngadenge wae aya suara nu kadenge ngankur ku manehna. Eta suara teh ti guruna ti mama Kiai Abdul Qadir teh. Cucu kasep eta
juragan puate geus dibawa ku eta ku anu manehna menta harta na kasep. Sok atuh tulungan, masih keneh bisa aya keneh waktu kasep keur ku ama didoakeun dibantu ku doa ama. Sok atuh tulungan nepi ka rengsena kasep. Kitu atuh suara anu kadenge ngan kurku si Utai. Hari si Utai langsung wae manehna teh sila bari nyacapkeun campe pamakena. Panonna dipeureumkeun eta si Utai teh langsung wae leupe si Utai teh langsung aya di tempat anu kumanehna kakarek nyaho ayeuna. Eta tempat teh panas tapi eueuh matahari, angkep tapi eueuh matahari. Panon poe kaum dangu sadayana atuh eueuh angin anu kos biasa hirup anu aya di dunia. Seliwir angin teh eueuh. Tuh si Utai gen bingung manehna teh aya di mana. Pas manehna keur bingung kitu kaum dangu sadayana ka ceulina si Utai teh aya nu ngomong deui nyaeta Mama Kiai. Kasep citu kaditu leumpang kahareup tapi omat maneh di dieu kudu inget kanu nyiptakeun maneh nyaeta ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maneh teh omat kasep kudu inget kudu panceuh kudu kokoh keimanan maneh teh nya tah eta amanat ti mama. Gitu atuh harewosan ti guruna si Utai teh. Nuhun mama, insyaallah Utai amanat mama teh erek dilaksanakeun. Atuh kaum dangu sadayana si Utai teh langsung wae manehna teh leumpang nu dituduhan ku guruna. Pas hampir 10 langkah di tempat nu tadi si Utai teh kaget. Di dinya teh aya gerbang kos kerajaan nu can pernah ku si Utai ditingali di alam manusia. Keur si Utai bingung kitu kaum dangu sadayana eta guruna si Utai teh ngomong deui ka si Utai teh, Utai anak mama tah anu ku mama diajarkeun baheula teh pake ayeuna sok bacakeun ku anjeun ku hati nu ikhlas kasep. Kegen anjeun teh nyaho anjeun teh aya di mana. Kegen anu teangan ku anjeun teh kapanggih kasep. Kitu atuh omonganana guruna si Utai. Si Utai langsung wae manehna teh meureumkeun panonna bari bibirna teh kunyam-kunyam babacaan. Tekung sila kaum dangu sadayana si Utai teh langsung wae mukakeun panonna breg atuh manehna teh ningali di tempat eta teh loba makhluk nu ararane ningali ka sisi
aya nu sirahna manusia awakna sato atuh di nu belah kenca aya nu awakna manusia sirahna sato tapi irungna panjang. Pas manehna ningali ka luhur kaget manehna teh ningali jelema anu digantung kos lampu. Eta jelema teh bari jejeritan minta tulungan duka minta tulung ka saha. Pas keur kitu si Utai teh langsung wae maena teh leumpang. Tapi aneh kaum dangu sadayana di dinya teh loba makhluk tapi eueuh nu ningalieun si Utai. Pas si Utai leumpang kana rohangan kedua kebeug atuh si Utai teh ningali di ruangan eta mah araneh cenah. Makhlukna teh beda deui. Ieu mah makhlukna teh kos sasatoan. Tapi sasatoan teh awakna teu ilahana kos sasatoan. Maena teh ningali eta sasatoan makhluk eta teh keur ngumpul teuing keur ngariungan naon. Atuh si Uta teh penasaran maneh teh. Langsung wae disampeurkeun eta nu keur ngagiur ngagimbung kitu. Pas ningali gebeg atau kaum dangu sadayana si Utai teh ngagebeg. Eta anu diriung teh ternyata nyaeta juragan Puat. Juragan Puat ningali si Utai teh langsung wae manehna teh ngomong ka si Utai bari suarana areup-areup. Tai tulungan urang tai, urang disiksa kieu tai, tulungan tai. Kitu atuh omonganana eta juragan Fuad. Tapi anehna kaum dangu sadayana eta makhluk anu loba kitu teh teu ningalieun si Utai di dinya. Atuh si Utai gen ngomong eta ka juragan Fuad teh. Juragan, bener juragan teh hayang babalik pikir. Atuh tai, tulungan urang tai teu kuat ye. Geus atuh ari kieu mah. Juragan teh kudu sadar, kudu insaf lah, kudu nyembah deui ka saha anu nyiptakeun urang teh, anu nyiptakeun urang teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kamari kalakuana juragan Fuad kos kitu geus ngaduakeun Allah eta teh. Atuh ayeuna mah kudu babalik pikir juragan teh. Tai urang moal erek kitu deui tai tapi tulungan aduh. Tapi juragan kumahanya eta juragan ke lamun ieu teh pasti kaleungitan harta bendana anu melimpah teh bakal juragan teh bakal nyorang kahirupan leuwih parah we pokona mah. Kaayaan juragan teh bakat teu boga nu tadina saencan juragan kos kieu eta kasenangan juragan teh nu tadina sakitu bakal leuwih disakitu juragan. Kumaha juragan sanggup tai geus tai teu kuat kuring teh. Sok atuh cekel dengan Utainya. Atuh kaum dangu sadayana juragan Fuad teh langsung wae manehna teh nyekel leungeunna si Utai nuju meureumkeun panonna manehna teh.
Meskitu si Utai teh ngomong ka Juragan Fuad, sok Juragan beureumkeun panonanya babacaan anu ku Juragan tiasa. Ayeuna mah geus waktuna Juragan teh balik da di bumi geus aya nu ngantosan eta Juragan istri sareng Nyi Romrah. Tai kitu atuh kaum dangu sadayana, eta Juragan Fuad teh dibawa balik ku si Utai. Tapi nu anehna makhluk dirinya teh teu nyarahoun, teu ningalieun bahwa si Utai aya di dinya. Singkat cerita kaum dangu sadayana, Juragan Fuad teh geus aya di imahna Juragan Fuad. Maehna teh langsung wae dicengcerikeun ku Juragan Rum. Atuh Nyi Romrah gen maniaga buruk ningali bapana nu geus balik deui imah. Ari si Utai kaum dangu sadayana maehna teh minta izin ka Juragan Fuad ka Juragan Rum ka Bancon jeung Mak Iding teh erek asup ka kamarna Juragan Fuad. Atuh Juragan Fuad gen laju mere izin wae si Utai teh tita erek asup ka kamarna Juragan Fuad. Teu kungsi lah kaum dangu sadayana si Utai teh asup ka kamarna Juragan Fuad teh. Maehna teh diuk di tempat sarena Juragan Fuad bari beureumkeun panonna. Bibirna teh kos tadi deui mapatkeun jampe pamakena. Siut we aya angin anu ngagelepuk di kamar eta teh. Manis handaruan kaum dangu sadayana teu kungsila kecilik we aya makhluk nu jangkung gede. Kuringon maneh manusia anu geus mawa eta si Fuad teh. Gitu atuh omongan eta makhluk eta teh. Ari si Utai ngajawab, geningan maneh marunggul geningan, sok erek kumaha ayeuna mah, cenah mah teh geus talu ka urang baheula teh, geningan maneh wani keneh geningan. Lain kitu manusia, aing mah erek mawa si Fuad sabab geus perjanjian. Ulah kitu atuh marunggul. Ayeuna mah geus we nyampe ka dieu ulah aya sangkut paut jeung Juragan Fuad. Juragan Fuad mah erek balik deui, erek sadar cenah. Jadi kuring gen erek nulungan ka manehna teh. Tapi syaratna manehna teh kudu ninggalkeun ieu harta anu dibere kuring teh. Sok we lamun manehna daek kitu mah kuring diputuskeun perjanjian teh manusia. Tapi ieu gen ngankur ka maneh kuring nu teh. Lamun lain ka maneh mah eueuh geus sakali janji mah kudu janji. Tapi kaula geus ngaku eleh ka maneh baheula. Jadi kaula nurut ka maneh. Gitu atuh kaum dangu sadayana omongan eta Jin Raja Marunggul teh. Tuh geus kitu mah eta Raja Marunggul teh amitan ka si Utai.
plus we atuh eta Raja Marungkul teh geus eueuh di tempat eta. Tepung sila si Utai teh langsung wae keluar wae mahna teh. Terus ngobrol jeung Juragan Puat jeung nu kabehan nu aya di dinya. Atuh ngadenge kitu mah Juragan Puat gen mahna teh nya tujuan lamun cara baik na kos kitu mah mahna gen erek narima. Wah, tapi uring bingungnya kudu cicing di mana. Geus we Juragan diteun urang wae lah. Jang sementara mah Gitu atuh jawabanana Mang Iding teh. Ari si Utai kaum dangu sadayana langsung wae mahna teh ngomong ka Juragan Puat. Hayu atuh Mang, kudu ini ti dieu. Tapi omatnya Juragan ulah aya nu dibawa salian ti baju anu dipake mah. Iya tai lamun kitu mah. Tah Juragan istri tah eta kalung cincin teh anu dianggo teh sok alungkeun di dieu. Omat kabeh sendal gen teu kenging dipake kecuali anggoan anu dipake. Oh, gitu tai. Ai kuring mah teu berat kudu kieu tai. Heeh. Tah sok nyiromrah gen sarua kos kitu. Atuh kaum dangu sadayana eta Juragan Puat jeung Juragan nyiromrah teh langsung wae miceunan anu aya dina awakna kecuali ngan kuru baju anu bisa dipake teh. Hayu atuh ulah dilaila aya di dieu. Atuh kaum dangu sadayana tepung sila eta anu kabehan dirinya teh langsung keluar ti imahna Juragan Puat. Sanggeus nyampe 10 lengkah bledug we eta imah Juragan Puat teh teuing saha teuing kusaha eta imah ki Puat teh kabakaran kahuruk ku seuneu nu ngabebela. Atuh ari si Utai ningali kitu mah mahena teh langsung wae ning ngajak balik ka Juragan Puat jeung Juragan Rum ka imahna Mang Iding. Eueuh kaum dangu sadayana carios Utai teh tamat nyampe ka dieu. Mudah-mudahan katampi nya ieu dongeng si Utai teh. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten. Bilih carita si Utai teh seueur pisan kakiranganana atuh anu aya nami kasebat nama tempat kasebat hapunten kaum dangu sadayana ieu mah ngan kur aya tina karangan hungkul gitu. Atuh ka kaum dangu sadayana pencinta dongeng Mang Aduy nuhunkeun dihapunten nya bilih dongeng si Utai ieu teh seueur kata-katana anu salah atau kasar anu mahiwal nya. Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten. Amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.